akang tekan ieu teh nya boga sangharepan nya rek kawinkeun budak gitu tah. Urang teh nya butuh cau gitu tah. Di mana eta nya nya sakira-kirana nu cau gitu nu aralus barang teh gitu kerajaan. Aya info. Oh iya, Aki Herman. Oh, emang mainannya bandar cau? Bandar cau anjeunna. Anu bener. Eta nyai cek saha? Eta we ningali dina Facebook memanggul cau. Oh, eta teh. Urang tanyakeun heula nya. Belah mana imana di mana imana? Hayu-hayu ke urang ka. Ke. Ki Herman teh anu konten kreator Komedi FB Herman Aki eta lain. Hayu urang. Sekali ke urang anjangan cobanya. Hayu. Oke, yuk. Mana kayaknya mana gitu. Ini teh heula atuh cicing heula besok lurus sugan sagala rupa teh. Di mana imana belah mana imana? Ieu tah imahna teh. Itu gini jalan mana ngajen tuh. Ya. Syukur. Assalamualaikum. Berakinya. Urang kotanya. Lain mau ngamur kuring meki. Aku songit. Sengit kana kelek kuring jeung pamajikan kuring mah. Da kuring nu ngarasakeun atuh. Heula kuring teh ki rek boga ieu teh rek boga maksad. Arek ngawinkeun budak, kuring teh butuh cau ka Aki. Sugan aya cau di Aki. Cau naon wae ki. Wah, surga alalus. Lagi jual sabaraha duit ieu ku Aki. Wah, di sabaraha. Ya, si Kasi geus siga nu ngajak gelut kan. Pasti. Nya, kieu we aya nama ki. Ya saturo, ieu cau naon ieu jenisna? Ya, ieu mah cau naon akangnya apa meureun. Kan nu akang panjang gede kieu teh Kang. Coba leng. Lain eta nu dirasakeun ku nyai segede kieu teh. Ih, Ieu kenapa? tawar menawar. Heula si nyai nu budak nanyakeun majarkeun teh cenah oge gede nu akang sagede kieu cenah kitu. Sabar aduh. Isi 5.000. Lain kitu heula anjing heula ulah wakasok marah wae segala rupa teh. Lamun dijual 5.000 ku kuring ki bawa balik gitu. Nek ka Purwakarta ka pasawahan jadi. Ayo buru. Sabodot teuing aing bojor bodot teuing.